Baik, selamat datang kembali di SMP Podcast. Pod. Dan kali ini di episode 24. 24 ya? Episode 24 betul. Kita masih disupport oleh mie apa? Beledak. Rasanya Ngenalanya tadinya barang darah lah tuh main ada. wah ini endorse dari Sultan ya. Sultan sama Kobono. Georgie. Saya emang ngerokok ngeunah, Bro. So, Enak ngerokok geunah. aing jadi narasumber lah esok kan. Orang lagi nanya karena hari ini adalah episode Andi menjadi narasumber. Topiknya Orang ke meja kieu duaan, ieu ke meja kotak-kotak sorang nah make meja kotak-kotak. Aing terinspirasi tina film euy. Anjing, film naon tah, brother? Aku amin. lain aku pipa. Lain aku amin. Karena aing resep nempo ieu nempo bapana nu si aku amin eta anjing keren aja itu. Oh nya. Anu geuning botak. meninggal kepaeh kan? Ento Paeh di Aquaman 2 mah sapaeh ya? aku main hiji mah anu Oh, Oh nya. anu pamajikan teh kan duyungnya teh. Dugong. Duyung bagus. Nah, kembali lagi di SMP Podcast. Tapi eta anjing aing keur opening goblok. keren tapi jadi tuh si lalaki ini tuh setia gitu anjing nungguan si awewe. Oh, benar. Karena Imana dekat mercusuar. Heeh. Itu aing resepin teh. Aing 2 kali nonton sih tapi teu bosan. Aquaman teh. Heeh, karena awewena geulis. Nu mana? Nu kabogo si aku Si sa prinsesa si Sarini. Atuh, aku tak Orang bisa kayak gitu sih. Bisa. Ya, gimana aing sih. Oh, sok. Nah, yana aja kaingnya nyanyian kaing. Oke, kita kan masih di suasana kemerdekaan. Anjir. Tina Aquaman jelok anu kemerdekaan anjing. Nu Ya kumaha? aya nyambung oge sih. Ayo nyambung dah. Aku amin jeung kemerdekaan teh. Karena kan aku amin memerdekakan rakyatnya, Rakyat bro. laut. Bener, rakyat laut. Mendamaikan. Kuda laut, Heeh. babi, Singa laut. Singa laut aya bulu babi, Bulu Apa ya, kuda. plankton, nyok aya hiji disebutnya namanya Gurung. hiji adegan Carata. aya hiji Oh, gurung adegan. pinuku Pinuku japati Japati. japati kaluar desada ngok-ngokan anjing inget katanya gitu Tok tok oleh-olehan anu montok. bagi barang gawe Iya anu montok. anu montok, Udah, tak bener, nasi goreng, aya hiji scan gitu seperti scan nya maksudnya scan pas filmnya gitu sin, scene lah scene apa scan scan Scene. apa sih scan mah bahasa Inggrisna, maksudnya tulisanna SCENE, Heeh. jadi bahasana sin, oh scene teh jeung tapanya barcode kali di scan, aya jeung scene Chris. anu ngambil tinu ngambil tinu cerita Nabi non teh anu di daharku paus teh Nabi Yunus. Nabi Yunus aya eta izin Ya. anjay juga dina film Nabi Yunusnya cuy nu di tapi makan mana paus. percaya teh sih film-film barat teh kadang Yen hujan tuh anjing Lagi. Lain ini serius. Di bawah. jigana marahin lagi maca Ya pasti, mengamati maksudnya referensi sebagai referensi Al-Qur'annya gitu, banyak. keren Kan aya nu Bahtera Nuh oge aya kipol filmna. Bahtera Cinta Noah. oh ada Noah ya eta mah masa beberapa versi eta mah difilmkeun lagi Noah eta mah Ya pasti sih aya beberapa penggalan misalkan manehna baca Quran, Itu sih. maksudnya Alkitab banyak oge referensinya tiru kali itu. Maksudnya sepenggalan ya apalagi kata-katanya sok Anjing. pada ngambil teh. kata-katanya Nah, udah isi kain gitu. Bener. Lain gitu nadana mana kata-katanya selangit. Naon sih? Katakan kan indah atau Peter Pan. anjing Bener kan Noah Iya, nyambung, bener coy. nyambungkeun anjing lah Tapi mana film favorit naon di ayeuna? aing keur nganggeuskeun film John Wick ieu aing can beres John? John Wick John Wick. can Oh beres. si ya Keanu Reeves. Can nonton mana? Berarti can panggil jeung Yayan Ruhian acan ya? oh iya Woi bro, Yayan Ruhian lawan John Wick bro. berarti geus kasabaraha anjing K12. Nah, Anjing. katilu bahasa ya jeung Yayan Jatnika. Tak ke-14 jeung Abel Jatnika. goblok kayak ka 15 saya deh jeung Hermawan Jatnika Kumaha goyang teh ya. Kan yang Jatnika boga goyangan ciri khasna. aya Mana kumaha?
Atau sekarang gading. Aduh, karena eta mah semut Tuh aja. aing mah laguna sia. Semut. Naon? Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Buatannya Wangi. Nah, coba. Emang bener. Genteng barang Wangi. JTW. TW. Aduh. Jadi jai the way atau. Atuh hulu jam sakit asina. Berarti mana enak kan nonton John Wick. John Wick. Nu karek nu kahiji. Heeh, jeung tersanjung. Mana nonton Panji Manusia Milenium tuh? Panji. Itu Tutur di ular. Itu Panji sing mengentot. Tapi bener sih eta. Aya itu maksudnya aya. Kelas itu Aing ngapalna Panji Sang Penakluk aya. Aing mana? Panji sing mengentot. Aya Di mana? dia ya di Balenlah. Asli lah aing. Eta kenapa tak cerita Panji Sang? Emang aya tukang urut sih. Tukang urut jadi kan emang parabot. Ente lain tuh parabot. Jadi tukang urut tukang parabot. Lain tukang urut parabot. Jadi Oh. urut parabot. Parabot. Bahasa Sunda mah kan namun bobogan laki teh Laki teh parabot. parabot. Parabotna gitu kan badag leutikna kan. Bisa Nah, kegedean. parabot. Bisa cenah mah. Tapi mun aya Bisa ngagedean banget. parabot mah gampang sih. Ancaman aya ramuanana di Papua. Oh, Lantik sih emang make teh bari. Teh bari mah jang bulu, lebih ke jang bulu teh bari mah. Tapi lain jang buuk teh bari mah tapi jang bulu, jeung jang ngahideung ke nungkul. Asina mah Jadi Black Mamba. soalnya aing pernah Jadi ke Black Tapi Mamba. kan ngehadangkeun buluna emang kulitnya jadi hideung. ngahideungkeun eta na parabotna. Heeh. Jadi hideung. Jadi buluk, Nya meh lebih jantan emang lebih perkasa gitu. lebih gerang gitu. Angus itu tentang dibahas lah Iya. angus. Karena loba awewe lah di salah satu Iya. penonton setia SMP. Para penonton setia. Iya anjing. Terima kasih loh penonton setia. Terus eta mana? lanjut. Tadi balik lagi ke John Wick. John Wick hiji. Acan beres John Wick hiji ge, jangan buru tunduh. Karena memang Kata mah. Kata mah John Wick kaiji, mana John Wicknya setengah. nu awal sih John Wick karena memang anjing orang mah resep anu film teh anu teu series gini. Jadi sekali beres Kata ke gitu. John Wick tapi kayak opat. Heuh kan eta banyak berarti kan. Mana teresep kan mana kuduna. Oh nya mata kan can tapi anggeus ngarang can apa gitu alur cerita aku. Oh, tapi seru kudu eta. nonton si rame Nya. eta. Enggak Kingsman aing tara nonton. Oh anjing. Exi, si Exi. Exhibit. Si Exi. Oh anu Si ieu Exi. pelaku pemerannya. Pemeran MC pemeran utamana lah. Terus selain Kingsman. film, Oh, selain film. selain film lawan Musik resep jelas musik Oh, mah musik. hardcore aing mah hardcore. Hardcore. Kalian cokor. Ada yang cokor kayak minggu enggak saya sukanya. Geus beres lewat kamari. Beres, Mana nonton kan Flower City? Oh, Flower City. Aya Nah, 9 Agustus. Aya yang Jatnika, Bro. Nya. Nonton mana? Nontonnya jadi enggak. Jeung saha sih aya kan tilu. Hermawan Jatnika. Iya, Hermawan Jatnika, Hermawan Jatnika. Di segala. Ya bajat naya. Bungsu Bandung ya. Bungsu Bandung ya. Aya laguna naon sih? Surabi Hanet. Surah. Coba cek lagukan. Jeung oncom gondrong ya. Oh, Cik. Oncom gondrong. Kayak eta. Naon sih? Nah gitu lah. Kalau ayo ucap gondrong teh naon artina? Oncom gondrong. Oncom gondrong. Lebih ke parabot, oncom gondrong teh sebenarnya nama. Kumaha sih lagu oncom gondrong? Oncom gondrong Kan kaluaran lain tuh aya anu digula. Eta mah Surabi Hanetnya. Surah. Oh, deui anjing. badag Kudu gunung. Sumedang ya, kudu Sumedang. Budaya Kota Sumedang. Oh budaya kota Sumedang. Aing ngaranna kuda Sumedang. Seni renggong. Sudah renggong. Oh, kuda renggong gitulah. Bener eta pernah ngadenge. Terus aya jadi Lain begitu tadi, Abelnya Abel ge ayanya. Lain. Surabi Hanet. Oncom gondrong. Surabi Hanet. Kuda Sumedang. Loba. Surabi Hanet. Bajidor Sohor. Aduh akang. Mangga cobi deh. Sia teh. Oh cobian tuh. Cobi deh. Orang Indonesia mah cobi deh. Badag munu. Aduh Aduh akang. akang. Eta teh sarua ka parabot sebenarnya mah. Ukur 1000. Ini 1000 mah tuh daeknya.
Ngegedean para Lain eta mah nya harga Surabi hungkul Oh, gitu Surabi. mah. Kan Surabi anu 1000-an. Amin mah kan geus eueuh. Surabi nyoton noman 2500. Jadi emang tepat kan justru Surabi nu baheula mah nya eta anu oncom. Kinca. Kinca. Aya nama kan Kan aya kinca mah hewan. kica-kica eta mah. Eta mah iya tuh. Ing atuh kica-kica mah. Kica-kica ing. Teuing aing teu Apal apal eta mah. Cimplo anjing. Naon cimplo teh? Cimplo teh ya. Kawas Surabi. Kerja aing geus mulai nu aneh. Eta teh bahasa Indramayu orang kan ngobrol. Pajar naon? Pajan andalemi. Dalam ya. Ditatap, diusap deui, anjing ditatap, diusap deui. Orang tertayamu. Beres-beres aja. Cik aing ge. Cuma emang jika awewe sih pajar mah. Nah, ente ieu teh disebutna teh naon sih jalma naon teh laki-laki suka dan nanti ciga ieu apa mana nu pemeran Pirates of the Caribbean. Johnny Depp, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Oh. Si Johnny Depp teh kitu personana teh ciga si Ajay. Jadi beki dandan. Disebut nanti naonnya poho orang teh. NPD siapa? Sampurna. Eta penyakit sih banyak lainnya. Ayo. Eta mah iya penyakit mental sebenarnya. Nah, NPD. Oh. NPD. Narsistik Nasi NPD teh. Narsistik. personality disorder gitu maksudnya. Anjing disorder Ya, pokoknya. di solder pokoknya mah. Soalnya Hmm. tentara. Eta tadi film teh mana paling film? Mah paling sebel kena sebel. Orang terakhir nonton film tuh nonton eta sih. Naon? Eta. Sama iya mah nya nu bakal make kacamata 3D gini tina Wings. Eta mah si Joshua lah. Tapi keren eta. Tapi keren pada zamannya bro Bener, eta. di Serina kan? Serina. Oh, Serina nya. Munafe aya. Jak itu di Serina Serina gitu. Dia Eta mah- pikir. Eta mah petualangan Serina. Eta mah perjalanan terindah. Petualangan Serina. Anjing si Joshua, bro. Lain eta mah jeung si Derby Romero. Eta Oh, mah dari gitu teh. Romero. Ayo nu teh lah Anu si bunga teh. eta mah atuh Baby dia- Romeo. Lain di mana si Joshua nu nyumpukeun duit tina batu, geuning eta film jeung si Serina kan eta ge. Eta mah anak ajaib. Anak ajaib eta si Joshua teh jeung si Serina lain. Atuh anjing. Awe mana eta si Serina gitu. Lain. Oh. Eta mah Seren Sungkar. Oh, si Serina teh pernah jeung si Derby Romero. Kan petualangan Eta Serina teh petualangan jeung Serina, Derby Romero. Nu penjahatna si Mang Saswi. Oh nya, Heeh, nu jadi penjahatna teh si Mang Sasongko. ente itu Mang Sasmi. Da mirip Mang Sasmi tinggal dipanjangan bukna. Cendoleo. Mana aja film naon anjing? Orang mah teu nonton film. Nawatara. Jarang nonton film orang. Asli terakhir. Email nonton we sih film mau ngalpoe da. Tilu. Karena mah iya lebih resep nonton film-film iya orang. mah. Ajab, sih, film ajab namanya. film Film ajab. non pertunjukan komedi show gitu lah stand up gitu. Oh, karena memang mana butuh hiburan Butuh aja. hiburan. Butuh hiburan. Hari aing mah dan teu sih. Lebih ke film-film. Sebenarnya mah film oge bisa jadi hiburan kalau dinikmati mah. Aya kan Bisa bisa. beberapa Aya orang. kan beberapa orang yang nya orang mah hiburan orang yang nonton film. Lamun saja kan hiburannya yang nonton stand up Oh comedy iya kan gitu. resep drakor. Betul, orang kan orangnya resep drakor. Aing teh sih. Rame, Bro. Mun rame cenanya mun Rame. orang mah resep lebih ke resep nonton reels nu lucu-lucu sih. Video-video lucu. Berarti aing butuh hiburannya gitu mah. Aku banyak aing Butuh hahi. Pokoknya mah rilis nu hiburan soundtrack lagu teh seluruh kota. Ya, bener, Pasti bener, eta nu lucu nu labu, anu mancing tiga jebur. atau Atau video-video recap, anu nyaritakeun jaman baheula ge. Misalkan video baheula mah kieu cenah. Oh, eta mah Iya, eta mah laguna teh soundtrack nate si soundtrack- Unso, film si Ada Unso. yang paling indah. Ah. Nah, eta lagu-lagu. Oh, na 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 na. Eta gini lagu Lain saya si tuh. Unso ya nama. No. Film si Unso ya film Korea. Si soundtrackna gini tonene tenene Oh, adanya. to nene. Eta kan film si Unso. Eta Aya filmnya. Lain Aya. mah tuh Indo es kirim apa. Ente mah bener Iya memang. soundtrackna eta film si Unso. Nah eta asal muasal sinetron Indonesia anu anak teh pahili jeung nu beunghar nu miskin teh tina film eta bro. Dari si Unso. Nah. Unso ngaran film. Aing ngaran film eta apa sih ngan pemeran Pemeran si Unso. Unso. ngaran teh. Unyil Unso si Unyil dagang baso. Aing nggak apa sama. Kat tabrak mobil hejo nang karak biji Polo leho. anjing. Benernya bisa.
Tapi enak malah seiring berjalannya waktu gitu kan. Orang bulan ayeuna atau emang aturan pemerintahnya. Orang geus teu ningali deui anu minta-minta sumbangan Agustusan di tengah jalan atau acan. Aya aing mah. Biasana mah 7 Juli geus aya. Biasanya geus Juli saya. Aya nama lo mana di ganggang di jalan maksudnya juga urang ke jalan. Jangan sarong we aya. Oh geus Nu aya. engkleng aya. Karena di jalan mah di jalan gede mah Bahayanya. bahasa urang ge diobrak-abrik dicirini ku baret beureum teh. Oh. Karena tidak berizin cenah waktu teh. Tapi keur itu mah ku lanceuk urang si amun aya nu menta-menta kitu kan sok make ieu nya, sok make jaring. Bere lauk. Oh, udah nyair lauk. Kan memang para Atuh dinyair. si Kaja eta mah si Kaja kan gitu ya na ultina. Oh nyangka jaring ayeuna Ngecerik anjing ayeuna teh. Jadi KB bisa beunang ya. Pakai flicker teh aja pakai flicker. Baheula mah ngajaringna sorangan lain bisa loba, Bro. Oh ya, orang sih lah. Jadi juga kan pasti. mah. Soalnya mana enak geus mau Ke di mengenal Meta Mobile ya. Legends ya. Orang geus teh Mobile Legends. Soalnya bisa dicarekan. Soalnya bisa dicarekan. Satu kapungkur atau Heeh nya. Berarti mana tara nonton film nonton stand up gitu. Mun urang aya film hiji ngaranna teh The Purge. Anu cik maneh kamar. The Purge. Jadi The Purge teh dalam satu hari mana bebas melakukan apapun kejahatan pun mana boleh ngabunuh oge boleh. Tapi dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi polisi dan medis itu tidak ada. Berarti non sip polisina. Disip-sipan. Jadi bebas mana rek ngarampok rek naon. Terame bro The Purge. The Purge. First teh mun dinu ieu Pembalasan. Purge teh. Oh. Lainna pengen Vengeance bisa. Sevenfold. The Purge naon? Penghakiman apa? Revenge. Kelain The Purge naonnya? Penghakiman naon? Menguras bak. Purge gara sok searching. Searching lah Purge aing asa salah. Menguras. The Purge naonnya? Searching we gara sok The Purge artinya naon? Menguras Pembersihan. Cengeng menguras, pembersihan. Menguras. Ya mah ciga kan ubah kan. Ciga bak. Oh, Mas mau kemana? Mau purge. Mau nge-purge. Naon menguras. Tapi memang untuk non ngaranna teh ngelatih bahasa ka budak. Kadang orang teh kudu memakai bahasa Inggris bro. Coba kayak aing mun ka saya saya wake up anjing mun udang saya wake up come on wash your body and face gitu wash your face and body maksudnya itu sikat gigi budak aing gitu ya face and body your wash your body teh kan ieu gosok lain sikat gigi lain sikat gigi nama sih teh brush your teeth brush your teeth bisa oke lain maksudnya lain eta lain itu emang kudu nya minimal kemon lah atau kemon jadi budak eta bahasa Inggris jadi sudah terbiasa karena gitu. budak teh bisa itu karena terbiasa betul banget komo ningali kolotna ngobrol bahasa Inggris mah gitu Terus budak teh ngabelas ya. atau banget juga orang Kongo kayaknya nya kudu bisa we bahasa Inggris mah karena langsung diajarkan to page student kan diajarkan pas ngabalas teh Daddy do you so better than you like Dedi jual teh jual pada didatang karena wanjang gitu tupai student tuang atos tuang lo ya do karena gawe aing aya budak SMA anjing mararabal mah ngarokok emang isi tempat ngarokona teh pagi gigir jeung tempat gawe aing di luhur anjing keur main remi we jeung ngararolok gitu anjing cai aing video we hoi cai aing teh ka budak tinggal Pak Dedi cai budak anjing ngomong adu langsung teh ka mana sia cik aing da aing mah eureun aing memang sieuna di video teh sararean jadi viral anjing tapi memang jelema budak ayeuna mah asa cek aing cek orang sopan sih cek aingnya emang tapi memang teu kabeh cuman asa dipake ada beberapa orang yang attitude-nya kurang emang karena memang budaya khususnya di dunia persupporteran gitu karena kamari aing ngaret kene pas nonton Persib ngalawan di jalaknya anu menang hiji anu teh gimana sih piala presiden teh ngalawan wakil Singapura DPM ngalawan DPM 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 eta DPMM
aing paham sih manehna meureunnya lebih ke ngiblat ka hooliganan gitulah. Cuman kan ari di aing mah asup lah. Emang sih di luar negeri mah kan urang jeung anu salur ge jeung sebaya gitu kan. Tapi dan lamun ditarapkeun di budaya urang mah asa teu asup gitu. Aing emang keur diuk, aing keur diuk. Sorry bro gitu. Henteu aing keur diuk di luar kemarin aing di tribunna di luhur, henteu di nu bangkuna anu di nu ieu kan di jalak mah kan emang lega atuh kan. Aing teh keur ngopi we jeung bawa tanda yang ngarokok gitu lah. Ngalewat teh los we. Lempeng gitu teh sugan kana urang masuk minimal nundukkeun kan budaya Indonesia kan gitu nya budaya orang pasti membungkukkan diri lempeng we aing kadang anjing kieu cik aing teh namanya jadi baheula mah aing keur nonton Persibnya karena rumah saya aing sana pun itu salon aing membungkukkan badan karena aing menghormati bukan berarti takut tapi menghormati gitu. Takut zaman aing mah geus jiga kitu baru dak pudar gitu. Makanya ya nama sebelum berilmu teh harus beradab heula. Beradab sebelum berilmu. Bener. Kan aing ambeknya nih kan ada ambek tapi da si urang teh ambeknya ada percimanya cuman ambekna teh aing ge baheula teu kitu gitu. Nah si ku jamanan mah budi pekerti jadi sebenarnya gitu. Jadi makin berkembangnya zaman teh makin tergerus gitu budi pekerti. Nah sih disayangkeun eta boleh lah manehna memakai fashion ke barat-baratan ultrasan hooliganan tapi ulah mohokeun budaya urang sorangan bro. Eta sih pesan harus dilestarikan budaya urang. Kan khususnya Jawa Barat khususnya Bandung kan terkenal someah atuh coy. Betul. Someah HDK Semah teh kan. Eta someah HDK Semah brother. Tak gitu pada intinya mah eta mah someah HDK Semah tong bohong make kopea. Bener. Kopea eta tadi si Dani tah. Tah si Dani. Anjing. Masih ngaran tokona teh. DMP. Lain goblok. DMP. Kejeng DMP. Jack non? Jack Cowboy. Jack naon lah pokona si eta nya ieu lah. Lain yang Jack Lot. Nah, tadi teh. Juaria gitu. Inung aing goblok Juaria awas ya. Di komen Juaria. Di komen gitu. Nu kadua lahir anjing. WHO eta kade aya klub bola karena WHO anjing lawan WHO Walahir United. WHO anjing WHO anjing. Jersina anjing. Jersina perikapan anjing. Tapi salut bae Walahir. Halus. Arek ngiluan iya kan? Nu liga angke di Bali. Liga Dangdut Academy. Lain kalau di Bali mana sih? Adiaks Dewata. Dewata series. Dewata series kan Walahir United ngiluan kan. Halusnya eta WHO anjing. Asli eta. WHO matak Wahaji Umu teh eueuh di aing. Aing Walahir United. Berarti di luar negeri aya West Ham. Aya West Ham di aing WHO Walahir United. Keren. West Ham teh kan Palu di itu mah di aing mah. Peuyeum dikira gantung. Tape. Anjing bari udulan lah. Ada tape ada gepu. Sok atuh ngabasanya nu Tadi teh topi si Dani teh adalah teman kita. Zaman SMP. Nanti kita undang nanya aya spesial Dani lah. Spesial Dani. Bertajuk judul karena eta lah incan anggeus. Gen nanti pas sudah dia bertajuk cicing bertajuk judul From Zero to Hero. Betul, karena mungkin di antara kita bertiga yang 180 derajat berubah itu adalah Dani. Dani bener. Bener tuh? Bener bisa. Sok atuh. Bukti gondrong. Jika pelatih Persib anu dikucir asisten pelatih anyar ini aya gitu dikucir bro eta teh kiper apa aya nama huntu ge aya akaran cenah mah tuh jangot sok katereuteum ge dieu anjing bro ka urang tong poho 5 waktu cenah sok matak eta adalah salah satu teman kita yang wajib kita undang ke sini mungkin minggu depan lah ya DMP bisa minggu depan. DMP Muhammad Purnama. Baheulana. Wah, tapi aing salut kasih eta teh. Angko galak lah kita sebut galak, tapi ka indung bapak nama nurut sih. Oh nya. Nurut pisan jeung emang bahasana lembut pisan ka indung bapak nama. Henteu maksudna. Tadi kan semoga gitu. Henteu lembutna kumaha? Ya maksudna bahasana bahasa Sunda lemes gitu. Tutur bahasana. Suka naik teh nada aja. Mama sama. Atau jadi padungking. Gue yang semut ngomong jeung guprong. Tapi emang si Dani
kababaturan maksudnya kan udah deket oke memang naonnya ente temeninggi teu kumaha gitu terus amun kabatur adaan pisan sih eta bro. Anu tahu wau memang gitu. Leutik-leutiknya cincang sih eta mah. Atuh da busak kelawakna ge eta mah. Ieu pemain UFC. Make cenah mah make rekor geus sieun nya. Ali sieun geus eta. Da si eta mah atuh teu beunang fisikna jadi ala halimunanana anjing si eta mah. Di yasinan maksud aing teh. Oh. Gitu. Sebenarnya halimun teh bulan baru. Bege ngobrol iya. di mana keur di pesantren. Heeh. Hari kieu urang makan rock and roll na si eta pesantrenna. Lain ngaji sama eta teh. Naon? Sesapu dia. Itu dah deure dah. Sapuna ku jenggot Kita Marbot atuh. dikit aja. Aja gubukna gitu. Nah, urang teh mana? ada orang tenggeloan. Sieu masih odang dah. Oh, ada jadi jang geus balan jadi tadi. Pak Ustad disebut lagi Ustadnya. Oh, Ustaz. Jadi kita akan mengundang Ustad nanti ya. Komo mun ngahiji si Dani jeung si Ake we ah lieur. Bisa tuh nih udang bareng di. Bisa. Ngan mikna eueuh deui. Aman maksudnya orang mah duanya si Ajay eta hiji ewang. Bisa diatur. Jadi si Ake nya orang Telepon gimana? aja, telepon. Entok langsung geus sare no. Si Ake mah keur Di ngawin. jam sabaraha jam 2 brother. Jam 2:30 coy. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Bisa ada ge orang mudah-mudahan sehat. Minggu depan kita Kayak kira undang. mun ngobrol si Dani jeung si Ake Bandungan deh kemana? Pokoknya Lieur anjing. Patorong-torong ngobrolan teh. Oke, Kang. pokoknya mah pokoknya mah orang Ngobrolan ieu we anjing teh ieu kan ngada teh reman-reman leuwih panjang ieu pangasi ras. Daredor. Asih tinggal we kira. make make mazhab make Make itu dalil make teh. Ke dalil teh. Dan ngaji ge lain ngaji nu diajar tajwid lain barudak mah tapi Ini kita akidah tentang akidah Akidah, akhlak. tentang fikih karena itu terus SKI sejarah kebudayaan Islam. nah diajaran kali itu barudak Ayo halus atuh bro. emang ngodakan Wawasanna luas etan gitu. hari ngaji tajwid mah da suarana bisa sih cukup orang mah cuman ngaji mah da kudu aya guru nah Betul. jadi mun urang salah teh Nah. aya nu ngabenerkeun Benerkeun. gitu kecuali mun orang Guru. jago tak guru Hentikan guru. Guru, hentikan guru. tuh jadi kan menyambung dari kasih salim doernya Doer. eta emang anjing sarkasna ya dan pisannya Ya. Sudahlah biarkan semesta yang menjawab mereka. orang mah ulah gitulahnya maksudna ulah Tidak usah kita mau. Kalau menurut kita tidak baik ya udah biarkan saja. keun we Bandung Biarkan semesta yang nah da ku zaman ayeuna mah berita teh tereh naik tereh Cepat turun naik Tuh. cepat ketutup tuh. Nah. pokoknya nu insan-insan mah gampang turuna heeh Maradap gitu. kecuali mie. mie instannya Hese turuna dangeuna we. bener masalah non deui ya Perlombaan. 17-an Pencapaian. terame euy 17-an mah cek aing mah da euy Kamari ge orang di masih Tapi 17-annya standar kayak Garing 3 tahun sih. kamari. Hmm. Kan lamun tahun baheula mah sok aya perlombaan ABCD terus hadiah nate jir dan bisa loba gitu aya TV Lomba. aya sepeda aya lomba hias sepeda aya mah jarang Ya, bro. Tapi Lomba. pawai sok area kene teh. Aya apa we? aya di pawe mah Pawe obor orang mah tapi engke. baheula mah tarik-tarik lodong tuh baheula mah Ah bener. tarik-tarik Iya, lodong lodong. Oh nu bledog. Meriam Meriam London. asih eta Maria Belina. tapi emang baheula tarik-tarik bener lodong teh aya nu aturan dibeungkeut ku kawat mete beula terus aya anu ulah gede teuing ulah leutik teuing Nah, aya baheula mah Eta make cairan naon sih eta teh? karbit coy cai biasa Cai biasa. Nama modern lodong. Pakai spiritusnya. Pakai spiritus nama. Anu bisa ditambahkeun udah. Tapi itu lebih bahaya sih, cik. Emang lebih bahaya, tak? Bisa. soalnya bisa kan langsung Nyamar, banget gitu ayo mending lodong lah lodong karena memang ayo nama kumahanya jadi lodong teh meureun Suka Mus goreng peminatna tapi di orang goreng peminat lodong teh. baheula memang rame Rame. di mah Terus urang tembal-tembal. Pak gede-gede tempat tembal-tembalnya maksudnya antar kampung teh. nya ku kaung lodong kaung Kaung, kayak lamun di gunung Tanggal kan ku kaung. kaung. Teh di situ di walahir ku kaung teh. Itu ada geus hese atuh jay tanggal kaung Aya tanggal kaung teh. Kampung teh. Tanggal Baheula teh mah iya, kan- non tangkal kaung teh. yang baheula. gula aren Gula aren atau iya non cangkaleng teh. curuluk Curuluk. tanggal curug jadi si tanggalnya teh badag Curuluk. bener iman bener Badag. badag karena baheula mah memang loba Emang tapi jerona bolong. ento Di- di iya, rojokan di rojokan. make linggis Make eta mah. iya
Henteu, memang karena jero nama hipu lah teu terlalu. Jadi cara nate kulinggis heula, geus teu kulinggis atau bisa kulinggis teh disambung atau make awi. Soalnya orang mah tiba heula tara nyieun anu kari. Oh, nyieun meuli anu urang gitu. mah. Nya. Ya. Bola mah nyarieunan, bola rek urang. Karena teu bisa maksudnya contoh siga nyieun mobilan anu tina awi. Teu bisa aing mah jadi meuli ka batur. Di nu karet, Kaleng, ku karet. Make kaleng sarden kan. Hareupna teh bisa make lilin. Jadi indit ngaji teh polotok tek 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 tek. Ayeuna mah geus eueuhnya jelema. Karena memang loba tanggal kaungna loba baheula mah. Iya. Cuman Oh, ayeuna mah dong, teh. lebih hese meureun jadi iyalah neangan. Hiji-hijina nu kurang inget main pepeletokan. Eta mah nu ku kertas. Nu kertas senjata. Anu make Make sareng awi. Sareng seng. Sareng. Tah, Tah cai aing nya. Si Ajay teh beungeut teh modern, Bro. Ayo 30 atuh da euy, Bos. Banget Era tuh. kekuasaan Mana itu sedikit jadi nilai plus, Jay. Plus. Berarti mana teh Bandung banget, coy. Eta sih teh Bandung. Mana teh Bandung banget jadi banding orang-orang Atau yang media. sok-sokan Bandung teh Ya. maneh sebenarnya mah nu Sunda Justru banget memang, teh. nu ditayang ku awewe mah gitu, Jay. Oh nya. Rata-rata resep teh lalaki anu beungeut teh beungeut AA Bandung. Mana atuh? Banget Mana teteh Bandungna mana teteh Bandung? Kan maneh sarua jeung ieu nya, jeung Tapi tugu maneh- Tegalega nya. Huisan Seri sih, Bandungan. Huisan mana hiji sih? Aing kamari pasti cukur sia, kaciri pisan huis 2 anjing aing teh. Tapi aing mah mending huisan daripada rontok mah. Mantap banyak. Daripada beak botak mah mending huisan asli. Tapi huisna Soalnya sawak-awak Mun botak mah bingung, botak mah tadi dikumakeun ya. mun nyuci banget teh bingung. Ah nanya sih banget. Ujung-ujungnya jadi keramas kan. jadi bingung. Jadi pakai face wash itu bikin sirah. Kan aing gitu karena saya aing. Hodak aku ka cai teh nih. Batas banget teh ke belah mana? Jauh-jauh ka dieu anjing. Jadi kurang teh di dia. Batas banget aing di mana aja.